Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangodai sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina dangat ayeuna sim kuring sejam midangkeun dongeng Sunda deui anu katunda dinten kamari. Dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 25. Mugia ya dongeng anu bade dipedangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kaboga pangpabenah kana mana kanu nuju ngaranapan kasusah. Seueur-seueur ngadoa ka Allah nya. Mugia Allah teh teu lami masihan rezeki icis nu teu disangka-sangka. Yu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucung nangeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 25 teh. Mangga. Peuting ayeuna karasa tiris kana kulit menyinyecep pisan. Sora bangkong di sarada patemba-temba menireang. Boh gitu oge sora jangkrik oge gaang. Angin ngahiliwir oge nebakna teh kawas ngabesetan es kana kulit. Tapi beda carita tuh ojong anu keur ngaronda mah Mang omay bang kuntur Usep anu keur kabagean jadwalna teh ngaronda peuting ayeuna. Keur uplek ngobrol keneh acan keneh nguriling bangkun anu ayeuna mah keur nyiaran kutu dina sirahna dumeh katepaan ku incuna pok ngomong ka si Usep. Bot, ayeuna banyak helon kan, teh tinggal gue jam 10 ya aja itu. Terus jam 10 tuh tinggal di. Sok, nggak tong nyawa HP naon lah, ngajengkeun lagu lagi, oke itu patut. Angguran mah ngajengkeun mah dangdutan, meh ngeunaheun. Ulah musik-musik karaoke tuh Guys. Boro kadetem kan heula ke jam 12 kade deui nya kade ulah ngalewor ka mana wae sok boro cek abah engkeun ngomong kitu. Mang Omay anu ngadenge bangkun ngomong kos kitu teh mairan melu mairan ngaheueuhkeun kana omongan bangkun. Nya Sep jong kaditu kita musik teh dengar naon gitu. Orang mah iya tuh nyata teh Haji Darso teh aya anjat nikah detik kurnian ning Maida atuh. Kudu sarua jeung lingkungan anu kudu cicingan teh atuh lagu teh. Ulah ieu mah ngadon nyata musik rock teh jelas gitu. Apa sih naon artina teh lah nyongoro matan kandeng gitu mah aduh gerang ngoreling monggonya kayak jam 12 kade deui kade ulah ngalewar ka mana wae aduh cek Mang Omay kituna teh bayi radan ajong kana sukuna si Usep reuas keningan Mang Omay teh rada galak ieu mah. Lain cek cenah deui emang nya ningan Mang Omay teh. Antukna Usep teh nemba bari ngalewas. Nya. Misalna lamun misalna lapar lamun misalna hayang ngudut kumanya
lamun misalnya yang si Usep anu ngomongna teh loba kumisana ditembak ku Mang Omay bari keuheuh Mang Omay teh nembak bateng misana bawa tah sacukupna we nyokotna tatapak ku tah ulah anu jarcok mah nu si Abah eta mah cek Mang Omay bari nitah si Usep teh makal. Nah si Usep atuh ngadenge Mang Omay ngomong kuas kitu nya nurutkeun kana panitahna Mang Omay tuluy nyokot eta bako saware jang kaperluan manehna nguriling teu poho oge korekna ge dicokot untungna mah korek teh aya dua hiji korek cekes hiji korek gas ngan manehna ngarti manehna mah nyokotna korek cekes ulah nyokot korek gas atuh mun nyokot korek gas mah Mang Omay teh pasti ngadat deui sanggeus mungkusan bako jang kabutuhanana manehna jang ngoriling na ngaronda penting ayeuna si Usep teh tuluy ngaleos bari saacana teh pamitan heula nyatu salah Mang Omay abi ngaleos heula nya lamun misalna anggeus engke jam 12 abi ka dieu deui nya bangkun yuk assalamualaikum cek si Usep ditembak ku Mang Omay oge ku bangkun Waalaikumsalam Waalaikumsalam dasar tedan budak dah maraten rumah tangga batin kemisalna ngeunaheun pos teh wah masih kanu teu ararune namanya cek bangkun nanya ka Mang Omay nyamun Kang teuing si Usep teh waktu kumisana cigana teh jadi main teh ajan rumah tangga teh lah karunya sih sakapeung mah karunya da aji teh Kang kasih Usep teh atuh itu karunya kumaha dan nu saumuran jeung manehna mah geus pada rumah tangga geus bararoga budak ayeuna mah si Usep tong boroga rumah tangga awewe wae acan aya nu resep ka manehna jeung can pernah bobogohan ieu budak teh dadah teuing cek Mang Omay cak urang tunda heula ngeunaan anu di pos ronda teh anu ayeuna ngan ukur Mang Omay jeung abah engkun anu keur jaga di pos ronda sedengkeun si Usep mah tas ngindit ngider ngoriling nitenan kayaan lingkungan di sabudeureun lembur Cipasir kocapkeun harita di tempat sejen sebod anu geus tereh deukeut tereh nepi ka tempat nu dituju nyata imahna Aki Oyo mainna teh rada gegebegan atuh dume mainna teh tadi teh keur makahijina sebot teh karek ngamimitian kana kikieu patutan teh nyata ngaronda tadi kudu ngaliwatan heula pos ronda anu antukna mainna teh kudu ngagejlengan make ilmu panghampang awak tah ayeuna posisina teh sebot teh geus deukeut ka lokasi di mana lokasi imahna Aki Oyo teh bisa kedebat jelema aya
nya bisa disebatkeun imahna teh panggedena di lemur eta teh. Tah ayeuna dina peuting ayeuna sebot teh pancena teh ngajaga supaya eueuh kajadian anu karandapan ku Panjung karandapan oge ku Aki Oyo. Tekung sila sebot teh nepi. Tapi manehna teh teu bisa. Ujug-ujug diuk dina bangku panjang anu aya di buruan imahna Aki Oyo. Tungtung nama sebot teh mitenan kana sabudeureun eta patempatan. Bae tegung sieula mainna teh tangga. Geus kitu nampo kana tangka. Wah, aya tempat ya yang orang bisa cicing ngajagaan ieu patempatan. Kitu cegarantos hatena si Ebot. Tekung sila si Ebot teh gajleng tarekel cek eta mah si Ebot geus aya dina dahan anu lumayan henteu handap teuing teu luhur teuing tengah-tengah dina tangka cangkring. Tas kitu si Ebot teh diuk bari nitenan kana sabudeureun di handapeuna. Tas kitu manehna teh ngagarantos naha teh. Terus oke. Tapi alhamdulillah untung orang makal sarung. Kumahannya kayaan Mang Suminta aduh, Mang. Hayang teh bareng kieu teh jeung Mang Suminta tapi Mang Suminta hayangna misah ngarondana teh. Aduh. Mudah-mudahan wah nanaonnya. Kadenge bieu ge geus kadenge sora anu kerek berarti keur sarare ya. Aki Oyo teh jeung pamajikanna. Mudah-mudahan ya. Bangsat deui. Kitu garentes hate si Ebot teh. Kocapkeun di tempat sejen. Mang Suminta anu ngarondana teh di behwetan. Ayeuna teh aya di kebon deket imahna Panjum anu tas di bangsatan kajadian kabangsatan sababaraha waktu ka tukang. Mang Suminta katampo keur nyedot bako bari suku nu kencana mah kaluhur anu katuhu ka handap. Bari tetanggahan Mang Suminta teh ngagarentas kena hate. Bagaimana ya putingnya? Angin tengah hiliwir. Tapi ada tiris oke. Poho. Temekel sarung. Aduh. Mudah-mudahan saya buat mekel sarung. Aduh. Saya kena ubat batangna. Tapi kejadian naon. Ya mudah-mudahan kejadian anu sarua ning nuang geus-geus di dieu teh. Kitu cek garantas hatena Mang Suminta. Sanggeus Mang Suminta ngagarantos kawas kitu. Waktosna saeb. Pamirsa cak urang tunah heula ngeunaan Sebod jago tanjakan episode 25 dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring mangoleh
dina dongeng Sunda keneh anu genah merenah tur tumanina. Mugia dongeng anu atos tadi dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kaboga pangbebenakan anak-anak nuju ngaranapan kasusah ulah hilap ulah patot-patot ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala supaya urang teh teu lami deui kenging kabungah rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Hapunten bilih abi aya salah ucap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.